paralun maklum kasuhun ninggal nu di pamrih kapunten anu cedak Kakang Semar kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna mangjadikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teh widi teu widi bade mios ai kieu KPPN ku soal urusan dunya nyambung aing pang anti-antina pasehatina soal urusan dunya anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit wah tuluy balikna kitu aya eta kabelang eta karangkungan ajak sekan da keur ambek aingna tadi mah tuh ras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh mana tanggung jawab aing salaku salaki deuh boa deuleu ya ambuing paur papangi jeung anak Ayub si Dodi paur abdi mah da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru Aduh. sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kaya bumina Semar Badranaya ya inggih datan niratanga Demang datan niratanga Demang pakulingan rana pakulingan rana Sampurasun aki rampes jalu saha ieu teh nun upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma saha Pria Kusuma Pria Kusuma di mana menak kaula teh keur ngalalana aki nuju milarian keur bahan skripsi aki uluh geuning ieu teh mahasiswa mahasiswa eta teh diengkik ti uni nus anatana piti unisba sanes kernaliti kaayaan pakampungan kernaliti kaayaan kabutuhan barayat negara mapai desa we ulu sumuhun kakasih teh Pria Kusuma leres geuning sumping karorompok jisim abdi kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapak Semar palih mana eta cenah palih tongo kitu bumi na palurah teh di dinya nya kaula teh ka dieu we ti sana naroskeun duh kada aya pabrik kerupuk jang ojam nya ti Banjar sumuhun eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh jang nyeun kerupuk heuh atuh palih dituna teh Pak Haji Sidik teh eta teh ieu ngorukana teh toko emasna Aji Purnama ATM wa eta teh anu sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang ari toko emas mah eta Aji Purnama tah kitu Bapak sareng Dewi sumuhun jadi nah pangna naroskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak punten tapi ieu kaula teh da rumah salah laki sumuhun
aing ngaran lalaki bari bujeng budak ora kaula teh normal aki. Sumuhun. Keur lelempangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Caket sasak rawayan. Ta eta nangis ngabangingik eta istri teh. Ari kakasihna teh Siti Ragen dulu itu. Lajeng nah ku kaula ditaro sekeng nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki doh aya nu luas kitu bari cari nul jelema geulis luas aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak tedangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enah kabina-bina jorojoy we aya hate salah kapupul bayu wah keje ngareng luas anu ngusirna nyawa kade mengop aduh tah ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leungkeun we ku kaula nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga papa beuki we tarik beuki nyedekeun tarik dewe tabakar hatena jiwa pas itu mah. bakar jadi deui lengkap teh ngapain lah tak kitu tah mangga cenah pangjajabkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat serah we eta we syaratnya atana pisa ucapna nya ieu teh rek diserahkeun cenah moal surat serah we cenah ngaran tak kitu Bapak kaula teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh alah moal ngomong aing ah dagoan di dieu Ungap keneh berbati. Dipancing sakitu kita anu lebar meureun lebar bade datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewo pakulingan kene irak ingkang prapta aduh Siti Ragen ge anu keur ceurik dilandeuh teh ku ieu awewe aduh sampurasun rampes nyai ieu meureun anu disebut alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza geulis lain populasan luar biasa geus bawa ngajadi teu mah yep aduh saha nyai teh nya kitu tepino kaula teh pri asmara saha pri asmara Dewi pri asmara laras kaula nu aduh aya naon ka dieu anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun aduh milarian picarogeun laras kaula nu aduh tu pisalira saha pria kusuma sami kaula ge mila neangan pibojoeun aduh
jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisan. Jauh. Bener. Jauh bisa. Jauh. Nyai Pri Asmara. Kaula nun. Dedeh. Upami ima upami dipilih heungkeun ku akang kersanu mangga kaula nun mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anjeun anu kasep karempereng koneng sanajan budak angon ai geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran ka salaki. Aduh tapi aya syaratna. Naon syaratna? Patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang kapamegat anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar nembe eta bakal jadi salaki kaula. Aduh hanya kanca gagal atuh kanca. Nah gagal da teu gaduh akang manuk kitu teu kagungan teu gaduh. Kumaha upami digentosan ku Kemang Eros. Ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon. Dedeh aceuk. Aduh aya kitu naon paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih kapunten anu cedak ka Kang Semar. Kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada. Hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna. Mangjadikeun kasampean kaula teh dina waktu ayeuna teh widi teu widi bade mios. Ai kieu mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeng di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa diperwasa. Ulah rayi ulah widian nuhun teu widian kaula ngejar. Arjuna hutang pati bayar pati hutang wirang bayar ulah. Mangyarikeun geuning rayi. Aduh. Meureunnan mangyarikeun salaki dihina deungeun. Duh, naon? Bade siling. Dek euy pasti we. Kudunungan geus jadi aku balik ka lembur. Kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat. Pantes. Pantes mah. Kudunungan diancam pula. Kumaha nya ieu aing geus ge ye. Jual kitu imah aing. Keun bae. Loh, Naon wer ah. anjir.